tong hilap di dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui Pak Amprok Jonghok sang sim kuring. Dek tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng babanyolan Sunda. Dongeng ieu dikarang ku abah kampung anu direka-reka ku sim kuring. Mugia janten hiburan kasadayana. Dongeng nu dinten ieu nu nyanat judul nyaeta ngadu bobogaan. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan ieu dongeng kumaha cariosna ieu dongeng. Kaparayun sadayana dina hiji peuting anu jemplang-jempling dibaturan ku sora hujan nu ngaririncik. Di hiji lembur aya pos ronda anu keur ditempatan ku 5 bapak-bapak anu keur ngaronda. Cungungung anjing babau maturan simpena peuting. Eta bapak-bapak nu keur ngaronda teh aya hiji anu keur ngasur-ngasur seuneu. Keur diasur-asur seuneu aya babaturanana nu opatan dariuk, aya nu nangkep tuur bari nyarande, aya nu gogoleran, aya nu keur ngobrol deui jeung babaturanana. Pok anu jabrig ngomong nu rada barangasaan beungeut teh. Loh, eta sia cenah sampus asak can harares siap masuk ka dieu. Omeng wae seuduna. Ceuk si Jured katelahna si Jured pamirsa ngomong ka babaturanana anu keur ngasur-ngasur seuneu sing horeng teh keur meureum sampeuk. Teh heula atuh Red can asak euy. Gedeung deui lah cenah. Mah hipu. Ceuk si Duloh katelahna. Terus si Jured ngomong ka balana anu tiluan anu opatan. Aca, eta cenah tiuh kopi euy, ayeuna euy. Mengke sampasak kopi geus siap. Siap Kang Jured. Ceuk Mang Aca anu keur gogoleran udang. Dekul nyeun kopi 5 gelaseun. Ocapkeun pamirsa eta sampeu teh asak. Dijait deh ku si Mang Duloh teh. Ditilaman ku daun brak dibaruka ku si Mang Duloh ku sarerea teh. Camu ieu we. Sampe anu meunang meuleum teh di dalahar. Bari ngunyah kenyo si Jured ngomong, "Samting mana ieu euy ka hipu kieu." "Euy, ngeunah euy." Cuk si Jured bari cecamilan keneh pamirsa. Ditempas ku Mang Aca. Eta cenah ngalah Jured cenah euy. Tih sampeuna si Abah cenah. Bah mana cenah? Bah mana? Bah kampung cenah. Oh cenah. Bebeja teh cenah maneh ngalah teh. Henteu cenah. Sia cenah ngalah teu beja ngaranna maling babaos cenah. Supri bebeja. Ah suk wae cenah bebejana cenah. Da bae da keur ngarona ieu atuh cenah moal ngabak si Abah ge. Cenah kitu euy. Ngaranna ngalah teu bebeja mah cenah. Maling cenah. Heulah sukan bebeja cenah. Pamirsa, sampo di lembur jeung sampo di kota beda. Sampo di kota mah digarantung pamirsa. Beda jeung di lembur haripu. Kecapkeun eta si Jured jeung baladna teh keur ngopi sampo bae pamirsanya. Bari ragoak nyuh kopi si Jured mah. Bangun nikmat cees ngurungkeun rokona. Pelanyun si Jured ngarokok bari santai. Pok manehna ngomong, "Anjing,
aing mah cenah euy ngopi sampai hipukeun teh inget kana bobogohan pamajikan cenah. Emang aku naon cenah red bobogohan pamajikan. Cok si Mang Duloh bari kunya ucap kecapkeun. Anjing pamajikan aing mah bobogohanna cenah anjing. Cak ya cenah. Leungit pokona mah cenah. Kumawe ketan hideung euy cenah. Ngeunah leungit seuseut cenah. Emang cenah pamajikan maneh red urang mana cenah? Majikan aing orang Jawa, si Mbak Ning. Pokona mantap euy bobogohan orang Jawa mah euy. Cager kamu. Terancak kieu begitu segala. Cager. Aduh, pohara pamirtanya bah kampung. Laras eta teh orang Jawa gagaduhana. Cek ya. Pohara biasa. Alhamdulillah. Ditempas ku si Mang Duloh. Cenah red euy cenah. Bogaan pamajikan urang ge cenah euy, mah eleh. Nah jeung bogaan pamajikan maneh mah euy. Emang cenah pamajikan maneh urang mana gitu cenah. Duloh. Maneh pernah joret cenah ngadahar rendang Padang? Udah pernah tuh kehet cenah. Ngeunah anjing rendang ora-ora cenah. Bumbuna komo tah cenah pamajikan aing kitu. Pamajikan aing urang Padang anjing cenah. Pokona rek di opi teh pamajikan aing mah sengit cenah anjir cenah sengit renang cenah. Bang Abong cager. Anjir. Laras teh biasa gagaduhan urang Padang sengit renang. Pohara pemirsa ada bah kampung. Cager bah kampung. Tempas deui. Kumang Sanam. Wah, cenah euy eleh kabeh oge cenah eta maneh mah cenah joret majikan maneh eta cenah. Duloh, majikan aing mah asli urang Sunda cenah. Emang siapa majikan mah urang mana gitu? Cuk si joret ka. Kasih Mang Sanam. Aing mah lamun urang mah cenah euy lamun jeung pamajikan gitu cenah. Aing mah tara di luhur di handap standby cenah. Pamajikan urang mah cenah muter di luhur cenah siga gangsing cenah. Oh emang majikan mana urang mana cenah. Sanam. Majikan urang Karawang cenah. Urang Karawang goyangan anak tuh muter cenah. Sampai ka ti palintak cenah ieu cenah ku majikan mah. Mantap pokona. Cager wa kapung. Aduh. Laras eta teh pamirsa. Urang Karawang cenah goyangan mantep. Bita wae aduh. Bah kampung teu ngadongeng. Ditempas ku Mang Juha. Cenah. Majikan urang mah eleh heuy bukan majikan urang ge cenah. Emang cenah Juha, majikan maneh cenah kumaha kitu cenah. Majikan urang mah cenah keur diadu keneh. Geus seugit cenah kame majikan urang mah. Rek di OPT dibuka teh cenah euy. Seugit pokona mah cenah. Urang mana sia cenah pamajikan maneh. Cuk jurede gede amek. Majikan urang mah euy pisan ngagoler teh. Urang kadang-kadang cenah urang mah jeung pamajikan cenah nya rek kigituan cenah. Coba mah hihit cenah urang mah. Emang cenah keur naon hihit. Barang dibuka teh pamajikan urang mah. Seungit sate. Emang siapa majikan urang mana cenah? Urang Madura, urang mah cenah. Urang sok digebar heula we sate. Aduh, biasa. Bang Abung, cager. Aduh, pamirsa cenah urang Madura mah gagaduhanna cenah seungit sate pamirsa. Poharanya pamirsa si Bah Kampung ada naskah rek kieuna. Tembas ku Mang Aca. Cenah kabeh ge eleh. Urang Jawa, urang Karawang, urang Padang. Urang Madura eleh kun urang kabeh oge. Ya urang mana cenah? Aca, majikan maneh. Cuk si Juren bermana tah. Majikan urang mah asli, urang Sunda. Sunda Pagigilan. Sunda Tungtung urang mah cenah. Heuh urang mana sia cenah?
sunat tung. Pokoknya mah ti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tasik, Garut, Ciamis lewat ku majikan aing cenah. Bukan majikan urang mah pokoknya mah tiada duanya. Legit pelam cek Mang Aca teh. Urang mana sia teh pelam-pelam mah cenah. Si Jura diambek. Eta we euy pamajikan urang mah cenah mun di karek dianclomkeun teh cenah euy. Jadi dibuka teh cenah. Legit. Padahal cek Mang Aca si Jura nafsu siap pelam-pelam legit itu urang mana mah cenah. Majikan urang mah urang Cililin cenah. Asli Sunda urang Cililin cenah. Da eta mah euy urang mah lamun der jeung ka majikan jam 8 tadi angkat urang mah kayaknya subuh diangkat teh. Udah rapat atau kuat legit pelam. Aduh. Wah, pemirsa cager mah kampung. Aturan pelam legit segala tuh aduh. Larasnya teh pemirsa. Urang Cililin mah cenah legit pelam. Aduh, kami bitawai ya bah kampung mah ka tukang ngadongeng. Pemirsa dicekapkeun sakieu wae. Gugoyonan Sundana, guyonan tong jadi ejekan, kudu jadi ajakan. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa ngahibur kanu nongton, salamet kanu anu ditonton. Wilujeng paturai petepang deui dina lain waktos. Tong hilap urang Cililin palam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.